pepeling keur pribadi umumna kakadang wargi. Dumangsungna hirup teh tetangtu, kairing wanci nu pasti papasten Gusti. Tapi urang kudu inget jeung kudu diingetkeun yen hirup teh ujian. Nu nangtukeun darajat mulyana manusia, buah dunya nya kitu akhirat. Nyaeta ujian ayeuna waktu hirup di dunia. Kumaha tingkat kasadaran, tingkat kasobaran, tingkat katakwaan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang kudu ngarti, hiji wanci pasti panggih jeung kabeulih, hiji waktu tangtu tinemu jeung kabingung, hiji mangsa pasti tinemu jeung katalangsar. Pan bungah mah tara loba carita, boh keur sedih, boh keur bingung, nya sok komo keur bungah, koma ulah sok pokok kanu mere kapeulih jeung kabunga. Kudu ditarimakeun ku kasobaran lantaran tetela eta teh ujian. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi